Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-haqaiqu ari pirang-pirang hakikat. Taridu eta datang hakikat haqaiq halat tajalli dina tingkah tajalli. Mujmalatan barianan digemblengkeun. Wa badal wa'yi jeung dina sabada ngaraksa yakunu aya naon al bayanu pepertelaan penjelasan. Fa iza qarona mangka di mana-mana maca urang sarareahu kana wahyu atau kana Quran. Fatabi mangka kudu anut anjeun Qur'anahu kana macana Al-Qur'an. Summa inna alaina tuluy eta tetep misti ka urang sararea naon bayanahu mertelakeun Al-Qur'an. Maksudna wal ulum wal hikam wal ma'arif wal kashfu taridu ala qalbin tahir an kaduratis siwa min ghairi ta'allumin wala dirasah. Ilmu laduninya anu ditibakeun ku Allah ka asrarna kana hate-hatena arifin. Hikmah ilmu manfaat lain, hikmah hukem ubaran kasurupan lain. Marifat kasfu kasyaf masa yang akan datang jeung masa lalu katingali. Sok sanajan orang teu nyarita kasab ilmu hikmah marifat kasab datang kana jero hatena anu suci tina kokotor-kokotor salian Allah. Jadi sulit aya ilmu laduni ngalap ke ilmu laduni mana muasaan ilmu laduni dina hate ambalaya eta makhluk unggul modekeun di alap ilmu laduni teh lain alapaneun ilmu laduni. Jadi ilmu laduni aya ilmu laduni teh ngan ilmu laduni mesti disiar teh di puasaan eta ilmu laduni di mana-mana geus kumaha yang menang ilmu laduni geus suci hate geus bersih tina kokotor salian Allah. Wali kakara wali masuk menang ilmu laduni urang wali lain Ustaz ge pan diseli teka asup kana asup hayang ladu aya judul laduni. Allahu akbar. Kasyaf ma'rifat hikmah ilmu laduni datangna teh kana jero hate anu suci anu geus dibersihkeun tina kokotor salian Allah. Itu. Ieu datangna teh kade min ghairi ta'allum wala dirasah. Lain ladang ngaji, lain ladang ngaderes. Bari mujmalah global, teu puguh, teu jelas teu. Hese hayang bisa dipraktekeun hese. Jadi para wali teh sok kadatangan ku ilmu laduni. Ilmu laduni teh ilmu anu lain ladang ngaji, lain ladang deres. Datangna eta ilmu laduni, datangna eta hikmah kasyaf, datangna ayeuna eta ma'rifat teh mujmalah global. Maksudna global la tatabayyan lahum ma'aniha teu jelas maknana jang naon ieu hartieuna kumaha ieu kumanehanana ge geus teu kahartieun. Komo kurang nu ngadengena sacara al-hallaj ngomongkeun ma fi jubbati illallah dina jubah kaula teh eueuh kecuali keur ngomong kitu teh al-hallaj teh keur cicing dina tajalli jelas katingali Allah Subhanahu wa taala indat lain dina jero teu kahartieun urang miti hallaj teh ngomong kitu teh naon maksudna ieu Artian terus ada turutan kurang itu mapi budi rasa kue naon mapi sekui illallah ta'ala belagu bet al halajna ge teu ngartieun jadi teu puguh mana-mana
Terjelas. Deui ieu hikmah nu ieu teh buah tina hikmah 213 214. Buah tina ubudillah ka'annaka tarahu. Buah tina ladang ibadah ka Allah bahwa katingali ieu pagawean teh eueuh nu migawe kecuali la ilaha illallah eta teh ubudillah ka'annaka tarahu teh kitu la ilaha illallah. Lain ningali pokoknya ya Allah karib lain gitu malaikat nya Allah ngajirim gitu. Jadi jelema dina ibadah geus katingali bahwa sagala rupa perkara bahkan pagawean urang teh ieu gawe Allah eta teh geus usul ila Allah padahal pagawean urang wae nya gitu. Yang dari buah tina 214 kumaha al-qurbu wa illam fa illam takun tara fa innahu geus boga rasa ditingali ku Allah. Pan ibadah teh lamun mah teu bisa ngarasakeun bahwa setiap pagawean tenang Allah maka fa illam takun tara fa innahu yara. Sing boga rasa bahwa Allah teh ningali ka urang teh muraqabah ngaranna ngarasa diawasi diintip ku Allah. Urang maduana henteu ubudillah ka'annaka tarahu henteu fa illam takun tarahu fa innahu yarak henteu kade. Jadi ubudillah ka'annaka tarahu kaya-kaya anjeun ningali Allah sok kumaha ibadah teh kudu saolah-olah anjeun teh ningali kumaha ningali bahwa pagawean teh meunang Allah. Jadi la ilaha illallah ada geus usul berarti ibadah teh kudu usul gitu. Ain usul kumaha ningali bahwa sakabeh pagawean teh nang Allah man la maujuda illallah. Teu bisa kitu atuh sing boga rasa ditingali ku Allah teh teh muraqabah. Eueuh nya. Tah, iya hikmah 215 teh buah. Da urang teh jeung nyaritakeun buah pepelakanana teh apal, bingung. Hah? Jol laduni we. Ya Allah. Jol ngalap ilmu laduni we hoyong hasil laduni cenah Nabi mah. Allah pengarang kitab anu bisa ngaji kuladang puasa ngalap eueuh. Matak tong percaya ka tukang hikmah anu bisa ngaijajahan ilmu laduni sakali puasa 3 poe puasa 4 poe puasa saminggu mati geni terus bere mahar bisa ngaji montong percaya sanadna teh atuh kitu mah saumnya aya Syekh Nawawi Al-Bantani itu rada ngajina sia ngaji ngurukna ge ngajina ge pan di Makkah. Syekh Khalil Bangkalan kauninga gitu Syekh Khalil mah tiasa ngawasna teh tiasa ngawas alfiahna eta ladang mati geni henteu. Mentak tong percaya aing mah lamun aya tukang hikmah bari eta teh nu ngaijajahkeun ilmu laduni teh bararodo teu bari saeun ngaji teu udah ge dipake heula ku manehanana tuh cek logika itu lamun aya bisa ngaji kuladang ijazah ilmu laduni manehanana ge bakal pinter nggak usah jadi mujtahid sia teh tuh ai bisa mah ilmu laduni di ijazah daehna teh santri teh berleguk deh ya loba koream ngaji hayang bisa tapi mungku jalan ngaji ini ka ditu di ala puasa ini ka dieu di ala puasa aing geus pangheulana meureun ahli puasa gitu ya papari atuh puasa mah nahan lapar molor penting ulah sare sugi-sug reup kuat nya 3 tahun oge dengan catatan asal bisa ngaji puguh ngeunahnya bener tuh genah ngaji mah 12 tahun ge biheung mendingan puasa 3 tahunnya daripada kudu ngaji dah ripu ngajinya otak lieur can mutolaah lamun ku puasa aing langsung ka tarar alfiah erek puasa mah laduni edek make
diajak kabehanana hayu tuh itu aya guru di ditu nu ngajajakeun laduni nu penting urang teh puasa maca wiridna katalar kabeh alfiah katalar kabeh kudul juman katalar jamul jawame aing mah deuk babahari gitu mah tuh mentek tong katipu wadul sidik manehanana teh supaya gagal urang teh teu akur jeung manehanana teu akur jeung nu lain gitu jadi manehanana teu bisa ngaji teh hayang aya nu ngakuran manehanana teu bisa ngaji di pesantren teh dape aku ulap-alap gitu balik ke imah ditagih ku masyarakat babaturan aing ge disalahkeun ngaji ngajakan batur ngajajahkeun gitu nu karar itu patut meh jelema teh eureun ngaji kikituan pasti aing mah diserang imah ku ahli hikmah paduli da aral atuh da sok ayeuna mah pasti tukang hikmah teu narima moal narima tukang hikmah pasti wah bisa ngaji mah cek saha nya cek guru urang sarua boga guru hikmah guruna saha aya muridna Syekh Bakri Sempur oh eta mah angger hayang ngaji mah ngapal teu hayang beunghar mah usaha gawe muka perusahaan hayang bisa ngaji atuh hayang bisa ngaji kumaha hayang bisa ngaji lain ngahidmah hayang bisa ngaji lain ngahidmah hayang bisa ngaji lain ngawirid hayang bisa ngaji mah ngaji urang mah teu pati pantes teu pati akur jeung jelema nu hayang bisa ngaji ngahidmah mun hayang barokah ngaji ngahidmah kudu boga tiluanana ngaji keureuy khidmah keureuy wirid keureuy balik ka lembur teh elmuna loba bali barokah beunghar deui gitu ayeuna kumaha eueuh ngajian datang ka imah bodoh ya nger ngan barokah mah beunang barokah mah nah da ngahidmah bodoh ya anger bodoh mah itu ngan barokah hirupna bodoh mah anger da teu ngaji apa mata kudu bagi waktu lah urang teh ngaji keureuy khidmah keureuy wirid keureuy beunang tiluanana barokah beunang ilmu beunang beunghar beunang tah hese jelema hayang kumpul hiji ayeuna tilu eta di hiji jelema hese aya beunghar bodoh aya pinter teu barokah aya barokah teu pinter aya barokah pinter teu beunghar teh da memang pepelakana kudu loba tuh itu teh jelema teh ayeuna mun ngaji jadi berbagai macam cara menang barokah hidmah barokah hirup bakal barokah hidmah sok sanajan bodoh ge barokah mah ajib atuh mahi gitu atuh lamun waktu yang neangan ilmu teu ngahidmah tuh meunang barokah itu meunang barokah bodoh ge ai barokah mah kan dipake gitu ku jelema bisa ila hadrati ge ai barokah mah mahi kada bisa ila hadrati ku pedah barokah jadi bisa fathul muin dah hese deh gitu mah hese atuh maksudna bisa ila hadrati ge ai barokah mah mahi gitu meskipun bisa fathul muin ge barokah mah teu cukup teu mahi matak teangan teh nya ngaji ongko ngahidmah ongko meh meunang bisa ngaji nya barokah teh eta gagah wiridan balik deh beunghar itu teu sangsarapan nya keur mah budug ribu itu ada ilmu laduni teh ulah disapirakeun lain ladang wiridan lain ilmu laduni teh lain ladang mati geni ilmu laduni teh lain gitu. Dalamun mah ayeuna ilmu laduni bisa dialap jelema pasti bakal ngaralap hayang meunangkeun ilmu laduni lamun mah bisa fathul muin aya wiridanana moal ngararaji jelema kajeun keneh wiridan we ku wiridan teh bakal bisa fathul hayang bisa fathul muin mengaji gitu ngaji
Jadi ulah ayeuna ulah kapancing ulah katipu ku ijazah ladunian no katipu da anger bararodo anger bararodo laduni manggeus dialap poloho anger nah hayang puasa non muasaan non eta teh supaya non capetang ngomong hayang asrarul lisan cenah ngaji heula nu diomongkeun jelas asrarul pardudu tebegu kayak di asrar lisanan 80 kali ge da moal naon nu diomongkeunana sok logis teu eta mah samara tuh habena cikur daging eueuh kumaha sok ayakeun heula daging geus aya daging pake teh mah rek kumaha rek di balado kurang rek di naon di sate kurang saya dagingnya mah erek di kumadi di ayam penyetnya kumaha urang eta mah da geus aya daging ieu samara ayam penyet samara naon deui kabeh teh persamaraan boga ai daging eueuh lebok tah samara can nyeri beuteung mah teu tartib jelema ieu mah sok ngaji heula sing anggeus dan hese mah ngaji kikituan mah babari neangan samara Pak babari ngaji heula sing beres 12 pan ilmu teh sing bener sok meh teu naon meh teu uga-ege ngomong da Sayyidina Ali ge pan Syekh Abdul Qadir teh di Ciduhan tinggal di dina manakib Syekh Abdul Qadir geus ngalaut dina ilmu ngomong uga-ege papanggih jeung Sayyidina Ali gecrot bisa aya ti ditu da geus bisaeun ay urang digecrotan 17 kali naon diomongkeun Sabdul Qadir geus ngalaut tina ilmu ngomongkeun ka masyarakat ruga rege ku Sayyidina Ali kadatangan Sayyidina Ali cangap ciduhan ayeuna calangap ciduhan beuki bodoh Allahu Akbar. Jadi santri mah ngewa lah seperti itu ngewa ngaji santri mah ngaji sing beres sing lieur nepikeun ka jamul jawame katalar kudu cuman kata bisa mah Fathul Muin talar batur mah Quran katalar Bukhari Muslim katalar ladang capek eta ladang capek ladang berang dijadikeun peuting dijadikeun berang hulu dijadikeun suku dijadikeun hulu lain ladang sase lain ladang geugenahan kadang ripuh itu teh itu ngaji mah disini ripuh mah teu rame gak oke gitu ripuh mah teu oke aweuh hese hayang aya nu bisa ngaji lain ladang ripuh sulit jadi ulah halu lah itu ulah halu lah jadi ulah hayang bisa ngaji ladang ngalamun ulah jauh teuing ulah hayang beunghar ladang ngalamun jauh teuing jadi dina ngadong agaya adab-adaban itu ya Allah paparinan abdi bati 100 juta ya Allah ari usaha dagang bala-bala teu layak nu layak mah ngadoa teh itu ya Allah paparinan abdi teh bati ayeuna 100 miliar ai teu usaha teu layak teu pantes teu nyeni teu adab teh teu adab itu ya Allah moga-moga Gusti ngahampura kana sakabeh dosana jalma mukmin itu ayeuna wa Gusti ngahampura kana sakabeh dosa sakabeh mukmin pantes itu maneh gitu bukan kudu aya ahli neraka meureun geus cukup ya Allah mudah-mudahan Gusti maparinan hampura kasadayana jalma mukmin geus ulah disebut teuing sakabeh dosana ai dosa maling kita dihampura gitu ku didoakeun kudu dibayar kudu dibayar dosa maling mah udah gantian menyojolongi itu ya dosanya rawat abdi mah saprak didoakeun ku kiai itu jadi ti dosa ieu mah dosa maling abdi kudu digantian belegug digantian heula ribu ayeuna kiai ayeuna jelema geus ribu jadi geus ambil jalan pintas nah parutus asap jadi kesempat jelema jadi gitu ulah aneh ningali jelema kitu kieu ijazah itu jeung partus asa hok kanu pasaran Jamul Jawa mah sareutikan kanu pasaran Ukudu Ujuman mah sareutikan kana pasaran Alpiah mah sareutikan coba hijib itu hijib ieu
tilu bus tilu truk datang reng-rengan 400 asa itu anu di pesantren antara ngararaji hayang bisa ngaji secara instan nyaho atuh padahal balik anger bodoh. Wah ieu mah dicarekan ku santri nu abring-abringan. Nah kitu da ngalaman abring-abringan anger lain ku kitu. Ngalaman atuh puasa mengalaman puasa di halaman bahkan nyeun wapak nyeun isim ge di halaman anger teu diajar mah aing geus puasa eta tapi latihan nulis henteu jarang itu butuh teh anger awal suka ngalusan gitu awal butut nah pan geus di puasa ada kudu aya aturan diajar nulis ka harti puasa oh diajar nulis per poe ke alus bakal tulisan eta jadi kudu logis heula di mata bicara rekan orang ku Wahabi dah ngahana-hanakeun atuh ada tukang hikmah da loba penipuan ieu oknum hikmah teh loba penipuan kasurupan da loba jin eta diasupkeun jin diasupkeun karuhun eyang anu diasupkeun kana awak eta roh keur senang-senang meureun dibarjah dipaksa dudu teh lepet teh sok sia itu roh karuhun asup ka urang roh urang ka mana edek hiji jasad kasupan kedua roh ahli hikmah halu teh tong jadi pajar tong jadi tukang hikmah bajan ngaji atuh da nurutan wali itu hayang karong wa kaifiyatu wurutiha ari cara ayeuna datangna imma datangna eta hakikat ilmu laduni teh kasyaf teh marifat teh ala sabilillah rek perjalanan ilham rek perjalanan manam ngimpi rek perjalanan hatib tanpa suara tanpa jirim teu kaharti mujmalah gemleng kan bisa jelas puguh gitu datang nate sehingga qala Syekh Abu Bakar Al-Warraq ngadaukeun jeung Syekh Abu Bakar Al-Warraq ieu ngan ke wa ba'dal wa'i wa ta'ammul ma fiha zahara bayanu engke dina sabada ayeuna ditaliti dina sabada dibaca dina sabada dipikiran naon anu datang tadi teh dina ngimpi naon ayeuna sora hatib tanpa jirim teh naon ayeuna ladang ilham teh di pikiran da geus di pikiran geus ditinggalian dibacaan dina kitab engke zahara bayanu wa muwafaqatu li ulumi syar'iyyah oh iya dina kitab nama oh iya coret nama tanpa aya kitab maca kitab matak cenah di mana geus kadatangan ayeuna ilmu laduni ma'arif kasfu kiai teh wali teh sok langsung muka kitab tadi dia kitab naon ya oh iya gitu nanti bisa baca kitab kumaha jangan ngalantur jadi wali ngaku kasumbingan nabi abi jeung alhamdulillah ngimpen terus dilantik janten nabi janten nabi jeung nabi abi nabi angkatan baru teh geus buku baca kitab lagi Allah nabi angkatan baru kecuali sabada kanjeng nabi bisa wae pan curik gitu eta loba teh nu kitu teh ayeuna teh abi ngimpen Imam Mahdi jeung nabi teh bawa loba pan aya nu ngaku Imam Mahdi ngaku Imam Bonjol mah teu pati loba tumatangke dina sabada ngaraksa maca tulisan-tulisan kitab dina sabada di pikiran engke kakara ma piha naon anu aya dina ngimpi tadi teh naon anu aya dina ilham naon aya sora hatib teh engke teh bakal kumaha waqo'an engke teh bakal kumaha tuhara bayanuha bakal jelas we asal teh jelas wa muwafaqat wali umum syar'iyyah ngakuranana eta ilham teh eta ngimpi teh eta hatib teh kana syariah nah gitu li anal ilmal hakikat la budda ayakuna muwafiqan li ilmi syariat sebab ilmu hakikat nepikeun ka ira ge moal beda jeung ilmu syariat pasti nepikeun ka ira hawae oge ilmu hakikat bakal ngakuran kana ilmu syariat aya ilmu hakikat beda jeung syariat penripu terus janten wali eta mah jadi teu geudah salat cenah eta mah teu geudah saum Ramadan belegu moal beda ilmu hakikat teh muwafiqan li syariat pasti bakal nyocok ngakur kana sehingga Abu Bakar Al-Warraq ngadawuhkeun cenah waqa fi qalbi anna ilmal hakikat yukhalifu syariat terbersit cik Abu Bakar Al-Warraq dina jero hate
mental bersit bahwa ilmu hakikatnya ngabedaan karena ilmu syariat. Dina hati terlintas gitu. Fa idzan syakhsun tahta sajaratin soha eta cenah dina jero ngimpi aya lalaki anu nyuara. Kakaula kumaha ngomongna ya Abu Bakar, kullu haqiqatin tukhalifu syariat bahwa kufrun. Sakabeh hakikat anu nyurayaan kana syariat eta teh berpotensi kufur. Itu aya ieu kumaha ngacara rago nu berhakikat. Salat cukup ku niat. Ibadah ieu Jumatan abi mah di Arab gitu. Nah, tara Jumatan Kang di Arab jeung Nabi mampura. Kumaha ya belagu. Loba ini teh nu kitu teh. Qala Syekh Abdul Hasan Asyadzili, bahkan Syekh Abu Hasan Asyadzili ngadawuhkeun ieu. Idza a'rada kasfuka li sahihil kitabi was sunnah famal bil kitab was sunnah wa da'il kasfa li anna Allah dominal ismah minal kitab was sunnah wa lam yadmanil ismah fi hadzal kasfi. Cek Syekh Abu Hasan Asyadzili di mana-mana bertolak belakang kasab jeung Quran jeung hadis. Mana nu kudu diamalkeun? Amalkeun kitab, amalkeun Quran, amalkeun hadis. Tinggalkeun kasab. Ngimpi jeung Nabi bahwa isuk teh poe Ramadan. Misal ari sing goreng poe isuk teh teu katingali hilal. Pilih mananya pilih? Lain Ramadan. Bisi pan aing ngimpi teh apan? Asup saware poe saware. Bisi kieu Nabi teh ngomong, isuk teh tanggal 1 Ramadan. Di mana-mana anjeun ningali hilal. Bisi gitu, di mana-mana anjeun ningali hilal. Nah, inget pan ngimpi isuk poe saware. Heuh. Nu inget teh eta na isuk bulan Ramadan. Mata kudu dikumaha? Kudu benerkeun mah Quran hadis. Lianna Allah dominal ismah mil kitab wa sunnah, sabab Allah teh ngajamin kana karaksana Quran, karaksana sunnah, teu ngajamin kana karaksana kasab. Bingung pan bisi poho saware, bisi urang teh kadenge saware hatib teh, bisi henteu. Jadi do puguh-puguh we. Sakumaha kama wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pan pernah terjadi ka Syekh Abdul Qadir Jailani hina ro'a nuron dina nalika ningali cahaya Syekh Abdul Qadir teh wa nudiya minhu digerok Syekh Abdul Qadir teh ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik. Pan kitu saya nyora ka Syekh Abdul Qadir itu urang teh pangeran maneh dina danget ayeuna geus dihalalkeun kaula ka maneh naon perkara anu haram jang batur mah haram jang maneh mah meunang gitu. Eta sora hatib coba lamun urang dikitukeun kumaha jawaban Abdul Qadir henteu sugan oh kitu mun atuh saya hatur nuhun nya henteu kitu. Kumaha Abdul Qadir? Qala Abdul Qadir ngadaos Abdul Qadir a'udzubillahi minasyaitonir rajim ihsa ya lain. Cik Abdul Qadir kumaha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim nyalindung abdi ka Allah ti godaan setan tina godaan setan anu terkutuk ihsa ya lain mantog sia setan nu dilaknat. Itu jawaban Abdul Qadir. Itu kumaha eta jawabanana cahaya teh faqala najautu minni salamat maneh Qadir Abdul Qadir ti kami jen wa qad ahlaltu bihadhil waqi'ah katsirina wa laqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsirina min ahli tariqah loba cenah jelema anu disasarkeun ku kaula ku model kieu tah ti ahli tarekat. Coba lamun teu dieunteng ku syariat Abdul Qadir jinah teh haram jeung maneh mah jeung batur mah henteu. Itu mabok teh halal jeung maneh mah jeung maneh mah henteu. Jeung batur mah jeung maneh mah henteu. Kumaha jawaban urang lamun ka urang itu? Oh atuh nuhun gitu. Nuhun. Tapi jawaban Abdul Qadir atuh gagah Abdul Qadir teh ya. Jawabanna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhsa ya lain ngadon diusir ku Abdul Qadir. Hadhil haqiqah mangkari hakikat allati yulqihal haqqu ta'ala anu mana Allah nibakeun kana ieu hakikat kana hate-hatena wali terus ngucapkeun eta wali teh kana ieu hakikat
takunu awalan mujmalatan mimitina mah mujmalah gemleng hese hayang dipahamna engke wa idza hafidta wa taqayyadta tabayyana ma'naha ke di mana geus ayeuna hafalta geus apa geus kurah koreh dibacaan dina kitab bakal jelas ke maknana jeung ngakuran kana syareh eta teh model kiai ge aya nu langsung kaomongkeun urang teh teu paham pan kana omonganana. Urang teh kudu ningali kitab ulah didenge itu. Nah, kieu omongan guru teh bisa teh keur tajali diomongkeun kaomongkeun gitu. Urang mah bios dadauhan guru, gugu we gitu. Dinah ya. Ya, bisa gitu kan. Kumaha? Ada gugu? Siap, oke. Ayo. Kayak gitu. Wa idza la tafhamuha lamun mageus teu kapaham wayahna patakiluha ilal qaili dipasrahkeun ka manehanana ulah oge nyalahkeun ka manehanana nyacad ku sabatas ukur ngadengekeun manehanana perlu urang mah perlu kitab yang macana tetep kudu syariat wallahu alam shawab rabbana fa nabi ma'alam tana rabbi alimna alladhi anfa'una rabbana ala kulli hal wa na'udzubillahi bil hadratin nabi maulaya shalli Mustafa lima qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami pangeran mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sareng ngahampura dosa tawasul kakang Nabi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi kanjeng Nabi nu diharap-harap pisan syafaat dina sagala pakewuh anu larap ka umatna wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minaduru'i wa an alin minal utumi maraksa perlu dibaju besi sareng benteng-benteng luhur pagar besi nu utami maulidu bimakatan amina wafatu biqaibatil madinah